Mang euy. Naon Mang? Biasa we lah, budak ngaramanya. Dibalikan udah bungkusan. Oh no. 1, 2, 3, 4, 5. Ya 50 deui ieu teh euy. Nah, balikan udud dibalikan udud bungkusan. Oh no. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi asa nih kabeh aku sing mang anu kamaring 50 ge bisa jadi ngajuta. Kayak meuli wae udud apa namanya? Mungkin depokeun wae siga naon beunang teh. Mun depokeun mah beunang di sakti oge jadi ngajuta-juta. Terus beli rokok ge moal bungkusan. Pasti selopan. Pasti bakal selopan. Kasih mang kamari wae kitanya euy. Urang cobaan kasih mang kamari Cobaan 5 menit kemudian. Dan Mang. Mang. Ya Mang aya duit Mang euy. Duit teh naon ieu teh? Anu kamari teh aja aya 50.000 geuningan. Heeh. Dina mah eta duitnya di bawah teh. Di bawah ieu aya na satu. Isi ngadeng ieu kami keur peureum ieu. Wah, ieu mun jadi duit Depo. Depo teh ya, depo teh. Salin heula. Nah, sok buru Mang. Nih. 5 menit kemudian. Mang. Minta udud Oh no. Karek ge datang dari minta udud kumaha ya teh nya? Pan tadi teh rek dibakeun udud, pan manglin cenah, mungkin depokeun. Sugan kabel jadi selopan ke mah. Oh, heunya. Tenang mah udud mah ya di urang. Siap. Udah anjing ngulin teh. Porot bahaya atuh. Nah, itu atuh. Udah coba. Kilanya orang ieu ngadepokeun duit dieu nya. Emang geus di tap-tapkeun mah? Iya, malah durangnya. Jadi 50.000. 50.000 nya. Jadi 15 juta yang jauh nyeunut ayeuna mi teh saha ieu teh? Poho deui nya can apa ngaranna ge? Pan karek panggih kamari. Sok atuh kenalan heula atuh. Saha ieu teh? Oding. Oding Emput. Siap. Ya. Jadi manggilna Emput wae nama. Emput we ulah mang sah. HP CS-nya ya. Siap kontan. Jadi Oding teh kumaha ayeuna teh? Oding nyeungeut heula udud, Mang. Oh, sok ya. Kumaha asup can Put? Asup. Ini keur milihan Liga Gacor nih ya. Astagfirullahaladzim. Anas mangi euy. Geningan loba nya. Ieu. Marukan tuh 50.000 tadi modalnya, modal di awal. Ini sakitnya tuh. Oh, siap bermain ya. Ingat lah udud, iya ding. Nah, gambar udud gini kan? Iya, atuh kan meja santu. Santu. Apa tuh? Tenang, kayak makan meuli sopan mah. Ecer atuh. Bejana kumpul data apal ya mah. Iya, mah pola gacor. Pokoknya inget-inget di sini Oding rek nyobaan sok kayak kumpul di diajarkeun nya. Ieu modal ngasasup sok ya. Ya. Sok wae kumpul deula da can bisa mah teh kumaha carana ayeuna. Kan sok aya dengan ujug-ujug menang ieu kan bedag petir ngagurilap menang 500 dengan eta mah kabentar hulu jelema. Oh, eta mah bohong eta mah cara batuna bohong. Dan nu paling bener mah. Oh, sok. Udud ngisi seungeut. Kopi regot heula. Aduh, sagala loba ieu nanya. Pola-pola gacor. Jadi ide teh muncul ya, pola-pola gacor.
Jadi meureun coding tong loba protes nya. Karena nama jadi nu 50.000 eta yang jadi 11 juta. Ah, ini mah loba-loba jadi 20 juta we. Siap. Ya. Oh. Nah, mulai ya. Mulai. Gacor teh dingna tinggal lihat tuh. Beberebetan kieu. Nu pupus teh ieu naon? Baud kembang mah. Eta Pupus nu pupus mah pot bunga eta. Oh. Kataplek. Oh. Gacornya. Gitu. Emang ieu teh nu beureum non ieu teh siga lambang kerajaan. Kudu aya sabariji ieu teh. Eta budaya 5. Bicarnya, trining, tenang kayak WD asup penudana soal duit mah. Kan hal sekitar 2. Oh jing, gagalnya juga sekitarnya. Atau sih semua gagal pola gacor menang pud eta tuh. Batur mah kabentar sirah. Ayeuna pun mah moal benar. Jadi ya nu ku batur mah petir eta teh sirahna ka petir. Ayeuna pun mah ieu tinggal di pola Nu ka petir teh HP-na apa slotna? Slotna. Oh. Iya tuh gacor kieu nya polana hadean. Iya teh menang link ieu teh. Menang link gacor ieu teh aya nu nelpon kampung. Eta teh. Coba cenah oge. Bener. Gacor. Karek naik 80 geuningan. Tenang kayak dialin, kayak santai setting lah. Ulah rusuh. Da pola nu bener mah ulah rusuh, kudu santai bari udud. Pokoknya udud can sabungkus mah. Can beak sabungkus terus tuh. Angge kan geus wede nariknya kesakeun saware yang tetap deui udud deui. Tinggal lihat kota beberebetan kieu pola inget polana timurnya. Boga naon wae di mah ding guys. Imahnya aya motor aya. Ini diceritakeun ka motor aya. Ceritakeun kamari. Sertifikat aya. Aya. Ai manuk eta kumaha manuk? Coba gitu. Manuk mah diantepkeun heula Sana liar heula. Sugan kagantian kan bakal menang 20 juta. Iya kabelikeun. Jadi kan kayak pilih mana ya butuh modal gede kan orang yang beli naon gitunya nu. Iya kan modalnya butuh gede. Aing ngesiapna jaminan gitu. Tinggal gade. Kalau menurut coding ge geus dipersiapkeun sagalana lah. Ayeuna mah geus alin nya ulah macul-macul deui omah. Moal lah, naon lah. Capek-capek teuing. Bodoh beda kur gawe kieu ayeuna mah. Omah ya naik duit aya zaman ayeuna mah. Nah, udud aya kopi aya. Ayeuna mah udud karimenta kopi tinggal ngenyotnya. Nya wayahna we engke potongan adminna leuwih gede. Bae bae kalam lah. Menang 20 juta, kampungnya 3 juta. Ya, sampai ke yang loading 17 juta. Ya. Kan pun yang modal 3 juta. Nih, beberebetan ini. Ari eta si kakekna bisa diajak ngobrol teh, ngobrol online teh. Iya teh si kakeknya emang rada pego ya teh. Rada pego ayeuna mah. Tapi deh si eta pego-pego ge bager ieu sok ngarean wae duit. Eta teh. Pego omong hungkul. Nanti ka sebelum nama euy lamun kemere petir. Tenang we. Tah sekitarna rek dibeli iraha eta teh. Sekitarna pesan muling. Beli alin dong. Sok atuh. Tenang we. Pola gacor. Ingat-ingat polana euy. Kumaha tuh di biji-biji ka baturnya. Batur disisirikeun lamun urang ngeliat. Tinggalnya karek ieu. Anjing. Kali. Ada 50. Aji. Edan si bener sih emput alus sugan teh mah urang tadi. Teh nama urang teh asa tengah-tengah teh heueuh percaya mah kasih emput aja geus. Benernya. Alus bener put alus bener. Sok ngumpulkeun naon ieu di imah barang naon gitu. Ngumpulkeun di imah. Nah, biasanya hari bari macul bari ngored mah ayeuna balik teh kan bari ka jalan teh jalan gede. Cak mangi-mangi eta. Manggi anu barang air
kuat. Oh, sak ngereyeun ngumpulkeun katel bolong nu geus dipake. Ade mau gitu. kita tanggal. Nah, tuh da bebeja heula, Lain kemah entah bulahnya. Terus mah udah sampai lah pun nama anu teu kapake lah nu geus kasebut rongsokan lah dikumpulkeun. Jadi ngereyeun yang Ngeureyeun. Lamun coba tiba heula ieu pangijeng pun. Oding teh meureunna beunghar ti baheula keneh ge. Tidak tahu apa tuh pangijeng pun oge karep oge mari atuh. Enggak aja nya. Dan ngahajang. Anjir, eta geus dari 200. 20 juta ini bersakit. Yang jadi 20 juta kan? Yang atuh. Tenang. Tuh 200 mah bakal ditaikeun deui. Taikeun deui atuh 200 kagok. Anjir, aduh mau buruh masuk. Ngorek lagi tarik ke layeuna. Tarik ke layeuna. Deui. Eta we gedean bisa digedean Lin. Nya bisa tenang we. Kayak kali 1000 kali 500 tenang tinggal di polana atuh. Gacor kieu. Kurang mah latihan dia teh ti orok. Ti orok. Jadi ti orok teh pas keluar banyak nanti namanya. Begitu keluar teh mun kasambar heula petir mun didinya jadi gacor we teh. Jadi ti lahir kana ge geus kapetir. Aduh, pantesan percaya. Bidangna. Ampun dia mah. Jadi Lin jeus gitu. Jadi awaan kan biasanya budak letep kan. Ieu mah jeus. Eta disangkeulun aki-aki tadi ngangkatan we ieu non petir bari kieu teh. Henteu. Pan ieu pola gacor. Tenang. Ieu cangkel dek miu pola ieu sok empu dayeuna diajar polana nya sok bahannya. Halus dah. Cik, kira lain. Ya bener eta geuningan bisa. Eta 2000 pepes 2000. Jadi 20 juta ieu euy. Tuh, keluar kali 100 anjing nyakal pincang nyangkeun sabelah. Aduh, tenang kayak kumpul di bebenah deui. Saukur naik 500 500 cobaan bye diajar cobaan lah ya kumpulnya nya carana kieu polana naik terus ya. Tuh tingali kumpul mah tingali di Dar kan? Enggak di standar. Enggak. Acing kan ya. Edan gitu. Bari ngopi, udun, gawe keur ningali HP, naon deui? Ieu bumbu macul. Gawe ripuh. Dan gawe mah HP we lah kajang ngilu kampo we nya. Na online ayeuna zaman online wae. Nah ya. Biasanya sehingga dia jadi 20 juta ya cair kurang poya-poya we lah ayeuna mah. Sabaraha selop tadi rokok hayang. Nah tadi nama ulah mikir teh yang sabaraha selop gitu ayeuna mikir-mikir teh geus teh ieu tarik ke lawan. Dananya. Geus tutup tinggal nungguan berenang. Jadi saya tinggal nyeurkeun ka itu. Ka Beriling. Siap. Jadi itu duit 20 juta deh kumaha we jangput 3 juta kan sesuai perjanjian tadi. Kanggo keur peureum. Karena 17 juta rek dipake naon? 17 juta, simpen heula 10 juta. Simpen jangkenya kumpul-kumpul jangke alin heuh. Alin eta. Di gedung ke. Nu 7 juta deui mah jang poya-poya. Oke. Isuk atau pageto lah. Micet. Oke lah dipikir-pikir deui penting lah jeung micet mah. Yang penting sebagai pemajikan kan? Oding. Oding. Nya kieu we oding mah masih kena betah nyorangan oding mah. Tenang, ke lem sobat duit mah parawan-parawan. Oding ge bakal aing pun mah sebagai pemajikan. Tapi rada ngalian satu komunitas. Astagfirullahaladzim. Tuh lah. Nah, tong kayak bejaan we nya lamun sebatang geus saeur mah.
Nun nyaputnya. Engke mah piraeun mah udut. Siap, siap. Masa selop. Ayo. Ya. Ada di jalannya. Siap, yuk. Assalamualaikum.